Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carnyam tina majalah Mangle. Dodoja tina mubagja bagian kalima. Ieu yasana Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Gebru bae namru labuh nang karak bengkang deket lomari. Sababna eta pisan botol racun teh. Botolna pupus milu murag. Eusina manjur kana beungeutna. Ngadenge anu ngagebru jeung geprekna botol pupus mak ente monte lah ka nyirokoyah nempok ka tempat maris barang nenjau maris ngagoler jeung loba beling pecahan botol patulayah gewat mak ente balik deui ka nyirokoyah bari hari weus-weus yen maris teh maehan maneh sigana mah mak ente ngajak minggat meungpeung taya jalema sejen Eker manyirokoyah hayang gerajung nyingkahan pibahyaeun atuh teu kudu diajak dua kali gurudug bae dua anak lalumpatan ngan teu poho bobogaanana dibawa kabeh lumpatna ting sulundup mapai-mapai jalan satapak merebas ka leuweung tepus teu mapai jalan tengaheun da sieun aya nu manggihan ting kurumuy handapkeun areuy siuh mapai-mapai tegal paku di leuweung jumerit sora surili monyet lutung ting gurayang hadena we teu pasang rok jeung bagong jalan pungkal pengkol nanjak mudun bari lempang nyi engkai tumanya embi na bade ka mana teh urang teh abdi hoyong ka pabrik rek unjukan heula ka Mang Mustafa tuluy bade ka pun anak tada temen leungiteunana mente reg eureun nembalan bari hatena tagiwur ingat ku nenjo beungeutna maris nyengir jeung cipruk ku obat bius nang karak siga babatang samarukna maehan maneh teh manehna beuki sieuneun ka babawa perkara urang moal aya anu nyusul da jalan ieu mah langka anu terang ari sanes embi mah margi paranti ngalasupa saena kieu bae abdi bade terus kabur upami tos dugi ka jalan gede neng sae ka pabrik ke ku abdi dituduhkeun kedah mapai jalan bendi da teu tebih ka pabrik mah malah katinggal ti pengkolan oge tekung silila eta nu duaan daratang ka jalan gede anu dimaksud ku mak ente teh mak ente nuduhkeun jalan bendi nu ka pabrik geus kitu mah bubuhan manehna kasingsieunan diajak ka pabrik heula oge mugen tuluy bae ka kaburan teh nyengkai datangna ka pabrik kurang leuwih jam 10 keur meujeuhna rame nu digarawe mandor besar Mustafa nenjo engkai jadi bengong heran olohok sa pabrik harita cul gawe tungkep ngagimbung maruru nyidikeun nyi engkai nu datang bari ting taroel jeung baturna ting harewos aya oge anu sieuneun pedah loba nu nyebut majah nyi engkai teh siluman anu geus balik nyiluman deui kari-kari ayeuna aya deui bungkeulekan bajuna engkai karusut jeung sampingna riribeg keneh urut ku kurubutan mapai-mapai anu bala sarta kalalotor sukuna ku mandor besar teu gewat-gewat ditanya lantaran manehna cangkeureheun iwal ti dipelong bae meuni mureleng ditetep ti luhur nepi ka handap bari babacaan astagfirullahaladzim la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah tuluy deui babacaan rupa-rupa geus kitu mah kakara bisa nanya tas di mana jeung kumaha nu matak nyi engkai leungit ku nyi engkai diterangkeun sakumaha ceuk mak ente nyaeta cenah mobil usen teh cilaka ti gebrus tuluy manehna dibawa ka rumah sakit anu di bumina Tuan Maris malah diubaranana oge ku Tuan Maris saksina ente-ente kitu ngaranna teh mandor besar ngahulang lantaran hiji teu aya mobil ti kusruk dua supir usen teh dia pisan ngaliwat nyupiran Tuan Maris siga-siga arek ka kota tilu ongkoh cenah di rumah sakit ongkoh ku Tuan Maris
Sing bener Nyai nyarita teh ulah teu puguh kitu, ceuk Mandor Besar. Terus terang bae anu sanyana, kumaha da mobil Usen mah teu tigebrus teu sing, malah bioge ngaliwat ka dieu memeh Nyai datang. Jeung saha ente teh, da emang mah teu terang. Ceuk salah saurang anu ngarogrog, sanes ente wastana mah juragan, eta teh si Salimah dinten teh soteh pedah kolot-kolot jete bae. Bubuhan nuruntuk jobong ti Sukabumi nu ngababuan di Tuan Maris. Salimah, ceuk Mandor Besar, sumohon Salimah, da abdi mah tatangga titipar ebeg kebon kalapa teh anu ku juragan diusir teh geuning ti bedeng basa digerebeg ku polisi anu ngukut eta teh geuning. Juragan mah piraku lali deui. Nyi engkai reup geuneuk ngadenge kitu teh milu era. Nu ngarogrog mimiti ting harewos lolobana sapamanggih ya Nyi engkai ngabohong. Tilu peuting di Tuan Maris paduduaan dibabuan ku si Salimah puguh bae cikikik sadeuri. Keur kitu gurujag Tuan Kawasa kabeneran sumping ka pabrik. Satadina arek nyesel bendu ka jelema-jelema ngalaliud lain di garawe, tapi barang ku Mandor Besar Mustafa diterangkeun jeung diunjukkeun datangna Nyi engkai katut dongengna anu tali ganca tepi kahartieun. Tuan Kawasa ngahulang bari neuteup nyerokoyah. Mana jadi Kawasa ge geus rea pangalamanana jeung lantip pamanggihna. Barang ret menjo engkai ras ingat kana surat-surat rahasia nu aya dina arsip tina laku lampahna Tuan Maris anu kanyataanana lalacuranana ku ganti-ganti bae Nyai. Malah geus diancam dek dipindahkeun mun kitu bae kalakuanana. Teg bae anjeunna ieu Nyi engkai teh tangtu salah sahijina korban Maris deui. Tuan Kawasa teu loba carita iwal ti marentahkeun supaya Nyi engkai disambat heula ku Urki lantaran Kamal jeung anakna can datang keur nyusul ka pamoyanan. Geus kitu Tuan Kawasa ngajak Mustofa ka Cijayudan ka imah Tuan Maris. Datang-datang ka Cijayudan nyampak subung bener sakumaha laporan Mustafa yen Maris indit. Tuan Kawasa panasaran. Panto gedong sina dibuka ku tukang jagana, kabeh kamar ditempuhan, breh di kamar tengah patulayah keneh beling botol boldut jeung bau keneh seungit atanapi pahang, matak lieur bau obat narkos alias obat maehan, malah aya siga-siga getih dina ubin ngan teu loba. Leos ka kamar papiliun, bet aya mesin jahit jeung lalamakan katut gunting sapuratina. Eta kabeh ku Tuan Kawasa dicatat sakumaha nu aya bari miwarang ka Mustofa supaya manehna oge nyatetkeun sakumaha anu kapanggih di dinya harita. Geus rengse tuluy baralik deui ngajugjug ka imah Mandor Besar nanya Nyi engkai. Nyi engkai tatag pisan nyaritakeun anak ditetek nepi ka manehna ngancam ka Tuan Maris yen rek diunjukkeun ka Tuan Kawasa lamun Tuan Maris keukeuh arek ngabarubahkeun. Tuan Kawasa unggek-unggekan bakat ku panuju serta muji kana kateteganana Nyi engkai. Hatena ngahormat kana kasucian dina ngajalankeun agamana. Pondokna carita sanggeus Tuan Kawasa menang telepon ti Sukabumi ti dokter anu netelakeun yen Maris perlu diopname lantaran raheut sirahna urut labuh di imah. Da kitu omongna ka dokter, gutrut bae nyieun surat ka direksi usul supaya Maris dilepas di Pancawati kalawan keterangan anu lengkap. Alasanana bari nyabit-nyabit surat rahasia anu aya dina arsip netelakeun yen teu euih jahatna ka awewe matak cemar jeung sangar kontrak. Malah akalna leuwih ti jahat nepi ka ngabius korban dibantu ku supirna Usen anu temahna jadi ngabius awakna sorangan. Heuleut saminggu surat lepasan katarima. Jadi Maris teu kungsi balik heula ka Cijayudan. Sabot Kamal can datang Nyi engkai tetep di imah Mandor Besar. Meh saban poe nyonya jeung Tuan Kawasa ngarongokan. Duanana diberean resep boh kana rupana boh kana kateguhanana kawanitaan, turug-turug asa kapuji ku kecap-kecapna yen aya nama sigi teh jasana dadamelan Tuan Kawasa anu nang tayungan agama pagawena. Tapi kumaha ari carita di luar-luar, di bedeng-bedeng, di warung-warung, di pasar, dina bayaran kuli, dina riungan di kampung-kampung, Nyi engkai teh behak leuwih ti nista. Seurang taya nu percaya sararea pada netepkeun kana nistana
sok piraku cenah dina 3 poe 3 peuting ku buaya kontrak kitu mun teu diacak-acak teh cenah. Poe ka-10 kakara Kamal datang ti pamoyanan dibarengan ku mitohana lalaki Muhammad Bakri nyaeta bapa Nyi Engkai anu milu gempeur leungiteun anak. Kamal bubuhan manusia sanajan tadina percaya kana kasucian pamajikanana dak dumada kapangaruhan ku omongan kampung anu hasud ngagogoreng Nyi Rokoyah nungan ukur kana awakna pribadi wungkul samaruk batur teh cara awakna pribadi. Kamal jadi hulang-hulang ka pamajikan mindeng sesentak mindeng nyarekan jeung teu kaopan seetik-seetik timburuan. Nenjo kaayaan kitu Pak Bakri ngaraskeun kana adat atawa kaayaan nu ngarora biasana dina rumah tangga sok aya pasalia teh lir cangkir jeung pisin kudu bae aya paket rokna tapi teu nyangka-nyangka yen pigorengeun balukarna. Dina kaayaan Kamal jeung Nyi Rokoyah sarusut Pak Bakri pamitan rek balik tuluy papatah sakumaha biasana ka anak minantu yen kudu rapih kudu silih hampura silih pikanyaah silih rasakeun hate. Ku Kamal Nyi Rokoyah dititah balanja ka pasar di bahanan opat perak keur babaeun nu rek balik. Dasar sagala keur dina salah sagala keur dina suwe. Nah atuh nyi elah make milu ka pasar anu sasaritara teh. Duit opat perak ku Nyi Engkai beak pisan dipake meuli baju jeung ditambahan karembong keur ngirim emakna 2 perak 15 sen, ikat bapana 45 sen, kampret 50 sen, jeung polekat 85 sen, gambir saketipeun jeung dengan ngopi sabrakeun 15 sen, ditambahan ku duit manehna sorangan meuli kutang 15 sen, panitih sabenggoleun, cindung 5 benggol, tina batis polos, jumlah nambahanana 3 ketip. Ari geus beak duit, ari nging teh Nyi Elah ceurik hayang kurabu beureum, hargana kudu 2 ketip meuni teu beunang di persabenan. Engke deui teh da duit geus teu aya sapeser petot, kalah ka ceurik ngahing-hing tepi ka imah. Sanggeusna Pak Bakri miang kakara Kamal ngudalkeun katugeunahna nyarekan ka Nyi Engkai anu nyabit-nyabit ka mitoha jeung ka Elah pokna. Abong-abong mahanan ka bapana kahayang budak pengaji 2 ketip ge teu ditoli mun nyage nyaah ka budak metak naon mun dipanganjukeun sakitu-kitu bae mah. Ari akang apan hutang urang teh parantos aya kana 20 na saur akang ulah unjak anjuk deui samemeh eta punah mah keun atuh kege dina poe Sabtu bayaran loba keneh nu dagang kurabu-kurabu bae mah. Dijawab kitu Kamal asa dilawan tuluy parebut omong pokona pedah Engkai salah meuli batis tiung panitih lain meuli kurabu budak. Ti harita Kamal hatena asa kamusuh ka pamajikanana teh. Nu ngangsonan beuki rame sumawana nu sandar sindir mah nepi ka Kamal indit kalebe arek nalak pamajikanana kilebe rada apik. Bubuhan menang meting tuan kawasa panuduhan panghulu kota lain selebe-lebe na ieu mah tapi hiji ahli dina pertikahan memeh ngabulkeun karepna Kamal Nyi Rokoyah sina datang heula ka lebe rek dipapatahan duahnana sangkan ulah jadi pepegatan. Ku Kamal ditek-tek ti mimitina anu sanyana lebe geus ngadenge. Nyi Rokoyah ngabantah yen sanajan manehna diungkulan Quran ge moal dek ngaku kana eta pitnahan-pitnahan. Ari Kamal kaangsonan teh ditambah ku kangewa pedah kahayang budak dipungpang jeung naha mupujuhkeun mitoha teh matak pikangewaeun mending ngelehkeun ka budak. Tungtungna ceuk lebe saena mah ulah waka pipisahan jamakna anu laki rabi mah ibarat cangkir jeung pisin kudu bae aya paket rokna. Tapi ulah deka dalon-dalon sae di maranahan dugi ka sami-sami tiisna. Margi ieu perkawis upami leres-leres numutkeun ucapan Nyai kitu. Ujang ulah kajurung ku nafsu anu temahna mata kaduhung di akhir. Pamendak bapa mah sae segah bae heula. Da ieu nama upami diteraskeun oge ka hakim agama ieu perkara teh
kana dilian nyaeta disumpah ku diungkulan Quran upami nyai teu mundut ku sumpah kitu dina sagala bebeneran sareng ujang oge nya kitu papadawani hakim agama aya kakawasaanana megatkeun laki rabi anu akibatna mata krugel kaduanana jalaraan ku dilian mah teu bisa dirujuk deui leuwih-leuwih ti anu geus regel talak da ieu mah teu beunang dihalangan ku kawin heula ka anu sajen tah kumargi kitu bubuhan aranjeun teh ada nom keneh tur geus kagungan putra saya niiskeun heula manah kajabi upami yakin yen aya kalepatan di garwa dupi ayeuna mah da eta kalepatan samara keneh. Kamal jeung Nyi Roqoyah baralik. Kamal saja jalan jam mendut, Nyi Roqoyah nyusutan Cipanon datang ka imah dar deui Kamal ambak nepi ka tungtungna netepkeun rek segah sakumaha patwana lebe. Kamal ngomongan elah bari nyurucut Cipanon sangkan budak milu ka manehna ulah ka emakna maksudna arek pindah ka kontrak sejen nyingkahan rengengna ceuli. Nyinu rela ku Kamal diempuk-empuk. Ieu eus ieu nyai nu kudu daek milu ka abah sabab rek uih bari ragragan Cipanon engkeun bae mama sina buburu da geuning bengis ka nyai piraning hayang kurabu nyai gogoleran cerik bet asa ku abong-abong. Kamal berat ka anakna langkung-langkung dina pikir bati sabil digawe ge geus teu puguh teu ari balas prihatin nyangka engkai nyolowedor. Nyelah bubuhan budak ngajawabna teh teu puguh bari nyebut rek milu ka abah cenah bongan emak mah make teu maparin kurabu jaba boboko alit cenah. Isukna Kamal katut elah indit mawa gembolan samar koloyong indit ge teu puguh nu dijugjug kawantu kabawa iblis tuluy milu kana wahon kahutanan nu tas ngunjal kai rek balik ka pangragajian. Jalana nyorang leuweung ganggong si magonggong mapai-mapai jalan bala mobil nyebrut bae si horeng teh jalan ka kontrak Sayati. Di warung wahon teh eureun heula nurunkeun muatan supirna ngompreng heula mun basa ayeuna mah. Kamal jeung elah asup ka warung nanyakeun jauh henteu ti dinya ka kontrak. Ceuk tukang warung ka Sayati teh jauh keneh mun dek ge ka Sayati supaya ngadaguan Pak Ehem pasuratan pibatureun halusna mah ngadaguan roda suluh bisi Nyi elah mopo sina milu tumpak. Tapi Kamal maksa bae indit pedah isuk keneh itung-itung ngadago roda mah dek bari lempang lalaunan sangeunahna budak. Kamal kadua elah geus laju deui lempangna lalendo geus asup ka leuweung geledegan. Kamal nogencang peti bari ngiringkeun elah nu dipayung mendung di luhur tangkal kai tinggurayang lutung jeung monyet rame sora oa ti jauhna jeung sora surili ting berele ting beberele. Elah mindeng cerik ingat ka emakna hayang balik deui salayang soloyong rek mopo beki tonggoh beki jauh jeung carane om tariris. Mata keung leuweung jemplang-jempling ukur sora tohtor patembalan jeung ekek geleng ting karayap jaralang jeung bajing ngelik sora hingkik jeung sora sit gunggung. Beak leuweung Kamal anjog kategalan gok papanggih jeung anu rek ngarit tuluy diajak ngobrol heula bari udud itung-itung ngereureuhkeun budak anu geus lempoy pisan. Keur eureun nyelah nanyakeun emakna jeung pok deui hayang balik hayang ka emak omongna teh bari rek ceurik tayohna inget ka indung. Kamal mane asa gondok nahan piceurikeun gancang bae ngolo-ngolo elah bari dibobodo yen emana engke ge datang pandeuri nyusul. Dasar budak babari pisan disalenggorkeunana turug-turug kudu ngarit dibere buah siuh asak. Memeh endit ceuk tukang ngarit teh atos-atos we kulan di tegalan ieu teh liliwatan maung malah ayeuna ge keur diboroan ku tuan kawasa lantaran kamari aya maung dua newak anak sapi kontrak. Kamal tas ngadenge kitu lain heureuy sieuna kumaha mun jol ka dieu ayeuna heg mawa budak ceuk pikirna.
Eker gimirek-gimirek kitu ari rek kakenca aya nu ingguy-ingguyan dina kaso. Mana horeng nya maung teh geus nyangerengan ka manehna, matana mencerong herang. Huluna didangdak dengdek, pipina meni rebing ku bulu jabingna, beri muriding jiga-jiga dek ngarontok. Kamal gugup awakna ngagidir, gado noroktok, elah geus nangkel nangkep, nyusup kana cangkengna bari ceurik. Bet kabeneran aya got saat molongo, blus wae Kamal nyusup kadinya kadua budak, maungna ngagawer luncat, lumpat lantaran kaudag kunu moro merawa bedil. Mana horeng anu moro teh juragan gede ti Sayati, diiring ku pirang-pirang kuli jeung paninggaran-paninggaran, ningali aya nu nyusup di jero got. Jaba aya budak ceurik, geuwat ku sararea di baroro, elah nangkel ka bapana anu disangkana geus paeh da teu usik teu malik. Lila-lila Kamal usik deui, tuluy bae ku juragan gede teh dibaluran ku ubar saluar awakna. Elah ngajerit ceurik, samarukna bapana rek dipencit. Tuan seuri, hatena watireun tuluy ngupahan di dituna mah. Kurang entok dak moncet-moncet, sorana ngosom da tuan pindahan ti kajawen. Ulang nyabak-nyabak bae ka bapana bisi mati, nyai ulah sion da bapana teh hirup. Sigeg Kamal jeung elah nu keur dirawat di Sayati, kacaturkeun nyi engkai, rumah samanehna teh awak ngan sorangan, taya puntanganeun, taya tuturkeuneun, taya nu dibelaan, da elah dibawa ku bapana sarta nyaho yen hina pikeun hiji awewe ngadon kuli nyorangan di manjang munjung. Nya boga pikir arek balik bae ka lemburna, sanajan manehna dipikanya ku biurki, tapi teu tahan kuno peting kecewis ngagogoreng ditambah ku ngadak-ngadak loba anu timburuan. Samaruk manehna randa jeung pada nyarang ka ruruntuk maris. Saminggu ti sajungna Kamal jeung elah manehna pamitan balik ka lemburna. Inditna peting-peting milu kana wahon nu indit janari ka kota rek balanja. Nyirokoyah ilu biung jeung nu loba nyamur-nyamur di harudum ku seusehan nu belel, cara pakaian anu lian jeung mawa gembolan butut ngarah siga pemetik balik. Kamanehna teu aya nu nyangka da poek teh katambah sakur panumpang taya nu buka harudum awahing tiris. Wanci carancang tihang wahon geus nepi ka pasar Cianjur. Kabeh panumpang turun, indit sewang-sewangan sakarepna. Nyengkai norobos di pasar kapipireun Masjid Agung. Blas mentas jalan ka Cimaya, jolo bae kagang pamoyanan. Nepi ka imah indung bapana, wanci harieum beungeut. Kagetna lain di kieu na makna nenjo nyengkai datang lain mangsa tur nyorangan, teu jeung Kamal teu jeung elah. Sareretan katara romana sedih pakaianana kusut, pantes pisan bangun keur sarusut teh. Sadatang-datang nyi elah bruk nyuuh kana dampal suku indungna. Sesegruk cerik teu beunang ditanya, manehna diupahan ku mana diusapan anu tungtung namah mana ge milu cerik. Bapana olohok tuluy ngaduaan anak bisi kumaonam teh, tapi salila-lila anakna kalah ka paungku-ungku cerik kadua indung. Aduh nyai, naha mata kreuwas teuing, nyai teh ti mana? Datang-datang tuluy cerik rejeung cunduk lain mangsa. Bari cerik nyurokoyah ngomong rintih. Duh emak cilaka, abdi dituduh teu uni, pagar serong laku lampah. Sakawitna abdi teh aya nu nyulik, dibaruang tuan, dibawa ka rumah sakit, dibobodo rek dihina. Nanging aya pitulung nu maha suci. Berkah emak abah, salamet diraksa diri, bisa minggat lajeng lumpat. Taya sanes nu dijugjug teh salaki, sono moro anak. Nanging gok teh matak sedih, Kang Kamal henteu percaya. Nuding hina ka abdi teh mikarujit, rupi kaangsonan, malah abah ge tingali saban dinten teh nyarekan. Sok nyisia nyebat dayang murang maring, lajeng ngajak segah. Leos indit jeung si nyai, aduh elah anak emak, nakamana nyai teh dibawa indit, cing emak dagoan. Sejak nyusul-nyusul euis, teu kuat mak paturai. Kantun heula pamiarsa nyi engkai anu keur cerik.
kacatur mente anu kabur diajak setan digiring ku iblis tepuguh nu dijugjug nyorang pasir nulung kawing nyorang leuweung geledegan ratok sorak kolotok muning jarah di tegalan usrak asruk maksudna rek nyumput bari rek buburuh deui cara baheula samemehna jadi babu mimitina manehna meunang gawe kuli ngirik pare di Nya Haji Maimunah deteu pandang buruh asal dibere dahar ge ditarima tidinya tuluy indit deui kalunta-lunta mapai-mapai deui kontrak mimiti ka Cijawal Cisondari tapingan sabulan terus ka Citambur teu betaheun tuluy kabur deui ninggalkeun hutang ka warung jika angkola ka breng-breng ka Batu Lawang ka Bojong Bitung didinya rada betah pedah aya bioskop loba urang Bandung jeung Cianjur ngan hanjakal pasea jeung tukang warung pedah boga dosa kanyahoan keur ngagupayan salakina tukang warung teh tidinya mah taya nu terang deui inditna ari Nyi Roqayah nu keur sedih aya di indung bapana saban poe ngan munajat ka Gusti Nu Maha Suci sarta teu petot-petot puasa neda dipaparinan kuat dina musibat sareng sing enggal dijahit tina katunggaraan gawena muasaan dirina jeung Nyi Elah sangkan pinangih bagja jeung dipanjangkeun umurna ku pangeran diasih ku Gusti bisa ditepungkeun deui jeung manehna dina kamuliaan meh satahu Nyi Roqayah ayana di pamoyanan tapi weleh Nyi Elah mah taya kabarna lila-lila manehna ngarasa kesel jol aya pikiran arek lunta maksudna dek masantren kanu aya pasantren istri sejaneangan luang jeung meuseuh diri bari ngadedengekeun sugan aya kabarna Elah jeung bapakna ku Pak Bakri dideheuskeun heula ka guruna ajengan Bojong Herang tidinya kengeng pituduh yen kudu ka pasantren Mula Baruk bawahan Garut ngajugjug ka ajengan nu loba santri istrina tapi alusna mah saur ajengan kumaha mun diganti heula ngaran malah mandar aya parobahan ulah ngan ninggang disial bae bisi eta ngaran teh tepati cocok cek Pak Bakri jeung Roqayah teu bade ngalangkungan kersa ajengan eta mah da baheula ge eta teh paparin ajengan upami ayeuna bade digentos deui sumangga teh teuing gancangna Nyi Roqayah diganti ngaran jadi Nyi Hasanah isukna Nia ngajugjug ka Garut dijajabkeun ku babaturanana nepi ka stasiun di Bandung eureun heula ngararab di Cijerah di pasantren Sindang Sari sapeuting tidinya tuluy ka Sukamiskin ngadeheus ka ajengan gedong nu jaman harita mah geus kagungan pasantren istri model sakola Nyi Hasanah hatena katarik hayang tumetep di dinya malah kataji ku salah sahiji nu jadi guru istri betnaha sangaran jeung manehna samemeh diganti sanajan Nyi Hasanah hayang tumetep di dinya tapi tuluy bae ka Mula Baruk da ingat kana pituah guruna teh malikan deui ka tukang nyaritakeun Kamal jeung Nyi Elah anu aya di Sayati ku juragan gede jeung nyonyana di Pikaheman taya pibangsaeunana rupana budak teh aya pangdoa ti indung nu matak teu nemu bagja ari Kamal kawasna kabawa ku mawat budak juragan gede anu teu boga anak manggih Nyi Elah ujug-ujug cop wae nyaaheun nepi ka dipenta rek disakolakeun Kamal sorangan ku juragan gede diilukeun di kantorna sina sagawe-gawe di pambukuan bari di papatahan ngetik bubuhan Kamal tadina geus tamat ti sakola KI 2 kungsi milu les basa Walanda di Cipanas sakedeung kaasah deui kanyahona teh pagaweanana jadi minatu diganti ku nu sejen lila-lila Kamal jadi pagawe kantor bagian pangiriman ngurus truk jeung roda pucuk tina jujurna teu kapanggih nyeleweng tina gawe tekun kana parentah dunungan teu aya beger-beger atawa resep ulin cara budak ngora nu sejen sumawana mun cunihin teh atuh jadi kepercayaan dununganana antukna Kamal teh dibere gawe di pabrik bagian the breeding purah ngolah nyieun teh Kamal mimiti maju tapi weleh teu daekeun wae boga pamajikan lantaran pikirna watir ka Elah ku pamakihikeunana juragan gede Kamal sabada gawe pabrik di titah bibilintik
Bari di modalan sina melian pucuk kampung anu dilepar deui ku manehna ka pabrik. Kitu wae gawena. Nepi kalila-lila mah manehna bisa melian kebon-kebon teh di pakampungan. Tug nepi kadatang zaman Jepang. Di zaman Jepang manehna tumetep di Sayati diwarah nyieun teh hejo ku Jepang. Juragan gede ditawan ka Sukamiskin. Ari nyonyana diberok di Kem Cihapit. Kamal teu poho ngiriman ka Bui. Jeung elah ka indung pulungna ka nyonya juragan gede teh jadi teu pegat-pegat kahadeanana. Geus kudu kitu jalana pimuliaeun sanggeus walana nyelang cumarita deui. Juragan gede teu balik deui ka kontrak tapi muka perusahaan perdagangan tina enteh. Kamal jadi kepercayaanana dibawa Sarasiah sasat jadi wakilna kana urusan-urusan jero. Teu lila ti barang republik lahir kaayaanana jadi tibalik. Asal Kamal aya di tukang jadi aya di hareup, ari juragan gede jadi di tukang. Malah perusahaanana ge nu asalna Mijede Grut jadi PT Nurlela, direkturna Kamal Nurhaman. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.